Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heri sareng para pamilon anu kusim kuring pipikah hormat. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngaparinan ka urang sadayana nikmat kasehatan sareng kasempetan. Sehingga orang tiasa patepung lawung paamprok jongkok patepang rarai dina ieu kasempetan kalawan dina kawilujengan. Salawat sareng salam mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina kepada sahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman amin. Tepangkeun wastaqul rafiqah sim kuring nganggeun pancen janten panunggu catur anu bakal mimpin rerencangan sim kuring anu namina Windy ngadugikeun nganalisis carpon anu judulna kembang kepasten. Kukituna supados empe nyongkolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu acara polasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados teu nyongkolong kana waktos mangga ka Windy kanggo medarkeun analisis carpon anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pangdeder anu tos pasiangan kasempetan kanggo ngosim kuring ngadugikeun sinopsis sareng analisis carpon sedang. Nu ngajepat hareupeun teu eureun ditetep, hayang mas jeuri kelolongseran, hayang nangkep pageuh, kudu sangka sakapeung, narasula padumaha kawasan. Naha tega mendaskeun asih kuring keur meujeuhna moho, keur meujeuhna ngawoy ka hayang apa. Naon wae ka hayang apa teu boleh ditedunan. Dapur apa bagja ningali kuring nu kerek di sulam. Apa nu heman nu dahlia nu nyaah ka kulawarga nu dipicinta ku kuring, tiba heula mula saacan apa jatuh rami jeung mamah sesebutan ke indung kuring nu anyar sesebutan sopan ka ayeunakeun. Da baheula mah kuring teu oleh nyebut si lurus tunjung si indung terek. Nyawat apa jatuh rami jeung cetati umurna geus jauh jeung apa asa pantes keneh disebut anak batan pamajikan. Eta nu sabenerna nu nyebabkeun kuring pajauh jeung apa. Kahayangna apa ngadawuh nu saumuran meh bisa silih hargaan silih titipkeun diri. Teu aya tanda apa rek ninggalkeun. Kan aya beja di tetangga, yang cenah apa geus lila geuring antara dirasa. Ubarna cukup kula lempangan ke kebon ka sawah. Aya oge nu nyaritayeun rumah tangga apa teh teu manggih ka bagja beja nu saenyanan padenge ku kuring dipanggil apa ngadaku. Mun aya nu ngomong kalakuan mangga kitu kieu, kuring nu sok keheulna, sok mamatahan kanu nyaritana yen eta bohong. Perkara batur nu ngagoreng mamah pasti kuring teu ngeunah. Perkara batur nu ngomongkeun kumaha sabenerna apa jeung mamah moal didenge. Nu penting ayeuna apa bagja di kalungkeungan. Hasil analisis carpon Sundana, carpon kembang pasien teh pangarangna Hina Rahayu Nadia, jejerna kahirupan, palaku min si kuring, kanggo disalakunin, cetati indung teremin, manukitin tetangga, ibu indung kanunin, apa bapak namin, bagus anak min jeung kamini. Galurna campuran ku sabab caritana nyaritakeun kajadian poe kabari nu cikene kerek panggih jeung apana. Kidinya galurna maju deui kana nyaritakeun kajadian nu ayeuna. Puseur sewangana jelema kahiji. Amanatna meungpeung aya keneh kolot urang teh kudu mikanya ka kolot ulah sampaikeun ngajauhan atawa joledan ka kolot teh. Kusabab hade goreng oge eta kolot. Jeung urang teh ulah langsung percaya kana omongan batur anu can raku kabeneranana. Hadirin, pedaranti Windy teh parantos ditugikeun. Pilih di antawi saderek anu bade ngadugikeun pertarasan antara pidanganana mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Bina Septiana, abdi bade tumanos aldi naha kuseun sawanganana mah jelema kahiji. Hatur nuhun ka Pina anu parantos ngadugikeun pertarasanana. Kanggo ngawal pertarasanana mangga ka Windy dihaturana. Kusabab dina carita ieu teh manehna nyaritakeun manehna sorangan. Jadi kuseur sawangan teh jelema kahiji. Hatur nuhun ka Windy anu parantos ngawal pertarasan ti Pina. Hadirin, alhamdulillah teu karos ieu acara teh parantos mengse.
Alhamdulillah ya acara teh dikawit duit karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku angsan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panuku catur sareng sapara kanca nadahapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana parhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji senarang syukur urang sami-sami sanggahkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfirat timantena urang tiasa ring mupuluh parikayaan sehat walafiat. Salawat senarang salam mugia tetep dipacurakeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan mugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tepangkeun Lastapur Widiusiana Saputri Syukuring anu pancen janten panunggu catur teu hilas rahaturkeun nuhun ka para panggijer sarta pamelon anu parantos hadir dina ieu upelan kanggo diskusikeun ngeunaan hasil analisis sakur anu judulna Jajak Numulang karangan Usep Romli. Supados sedaya kolong kana waktos mangga wae urang buka ieu salat ku alasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para panggijer sareng pamelon anu kusimkuring dipikahormat sarta asana ringkakan acara salajengna simkuring nepangkeun panggijer anu bade ngabikeun kamandangna panggijer nyaeta Piko Halimatus Sadiah. Karo Piko mangga dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panunggu catur anu parantos masihan waktos kasimkuring kangge ngadugikeun sinopsis sareng analisis carpon. Sinopsis carpon anu judulna Jajak Numulang karangan Usep Romli HM. Jang Apin anu resep maca gaul jeung Obin anu anggota Partai Komunis. Jang Apin gaul jeung Obin kusabab Apin mindeng ka imah Obin ngarah bisa maca surat kabar, majalah jeung buku nu sejenna. Kusabab di imah namah lamun aya buku ngabur ku Bapak Apin sok duat dibawa diabuskeun kana laci tuluy dikunci. Ari di imah Obin mah buku naon bae oge dibarakeun sina dibaca ku Apin. Jadi Apin teh loba pengetahuanana. Dina hiji poe, bapana Apin manggihan buku anu dibawa Apin ti imah Obin ka imahna. Bapana nyarekan kusabab buku anu dibaca ku Apin teh lolobana ngeunaan komunis. Tidinya bapana ngijinin Apin maca buku nu aya di imahna. Nusok dibaca ku bapana. Apin ge rada jarang ka imah Obin deui teu mindeng siga bareto. Keur kelas 2 Apin teh basa kejadian-kejadian reueuh gerakan 30 September di Jakarta nu dilulubuan PKI sabalad-balad. Apin menang beja ti bapana anu pasara balik rapat di kantor RU Garut yen imah Obin diduruk peuting-peuting. Isuk-isuk Obin ditewa ku Kodim anak pamajikanna diungsikeun ka imah dulurna. Nepi ka 42 tahun pleng geus ayeuna layon datang. Apin ngilumapag mun bisa hayang muka heula boehna lebah beungeut. Hayang nyaho rupaan pamungkas Obin nu kungsi sabulung sagalang 47 tahun ka tukang. Nganalisis unsur intrinsik carpon anu judulna Jajak Numulang. Jejerna nyaeta kahirupan, palaku nu aya dina ieu carita nyaeta Apin, Obin, Nurdin, pamajikan Obin, budak Obin, bapana Apin jeung budak IPPI. Anu katilu nyaeta latarna nyaeta sisi jalan Masjid imah Obin, imah Apin di Garut, di Pengkolan, kantor Kodim jeung di pakuburan. Galurna nyaeta campuran. Sabab dina mimiti caritana nyaritakeun kajadian ayeuna anu alurna maju. Duluy sanggeus kitu alurna mundur sabab nyaritakeun baheula pas Apin mimiti panggih jeung Obin. Di akhir caritana nyaritakeun kajadian ayeuna hartina alurna maju deui. Jadi kusabab kitu dina carpon ieu galurna nyaeta campuran. Kusar sewanganana nyaeta jalma katilu. Kusabab pangarana teu ngilu dina caritana. Amanatna nyaeta lamun urang rek gaul rek wae jeung sasaha oge, tapi urang kudu bisa nyari heula. Lamun matak manfaat ka urang dituturkeun, tapi lamun kagorengan urang ulah kabagawak sakabakaga. Sakitu bae disungkuring, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin Federasi Piko Halimatus Sadiah teh parantos didugikeun.
bilih di antawis pamilon anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidagana mangga dihaturanan. Teu aya. Panginten ari taya nu bari dawas mah lajeng wae kanu acara salajengna. Tekaraos di acara teh parantos rekse. Alhamdulillah ieu acara teh tikawi pudi karekse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutupi acara sumangga urang sami-sami ngaoskeun hamdalah sarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panuhun catur nyuhunkeun hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan simkuring anu henteu merenah. Mung sakitu anu kapihatur nuhun kana sadaya perhatosana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.